Satru Kabuyutan. Fiksi mini kenging Nazaruddin Azhar. Tulungan kuring leungeunna jiga manjangan hayang geura diranggeung tapi kuring can meunang alesan kudu nulungan manehna. Nu beuki atra iwal tiruntuyan gambar hirup na ingetan. Sagala rupa kaceuceuk tembok sungapanan manehna geus nelasan jalma anu dipika nyaah ku kuring pikeun kasenangan. Kiwari kuring boga kawasa pikeun ngulinkeun nyawa jalma anu keur miharep kasolehan kuring. Sangkan awakna teu ancur ku seseukeut karang. Ombak muncratkeun pudah jeung getih manehna. Umpalan caladri ngahantem gawir nu biwirna dipuntangan ku leungeunna. Keneh galungan. Ayeuna kuring boga waktu sababaraha detik pikeun nyangking kaunggulan. Males pati. Tulung. Sorana les-lesan. Ombak nyaweur ku seahna. Kacaangan bulan beungeutna ngararas. Panonna miharep hirup, panon nu menta piwelas, nu miharep tinimbangan. Kuring agorowo hayang mapakan saheng sorak-sorak peuting. Leungeunna dirawel tapi teu waka ditongtak. Uing teu salah. Pok jika nu nyarita ka diri sorangan. Angin gumulung sora-sora ngaweuhan jeroeun dada parebut kawasa. Kuring masih nyekel nyawa kuring sorangan. Luhureun cungkrang lungkawi.